jelema urang atas ilmu. Ayo. Ayo. Kalah labur. Euy, kumaha? Di dia bae cicing. Ah, nah buat kalah laburnya. Ilmu urang nangis kuat itu. Oh, benar. Aya tuh urang latihan we urang mah padeuh. Ayo. Ayo. Mana pad tebalik latihan silat teh kakak jam macok orang. Heeh, atuh sok. Ujung urang Heeh, sok. Yuk. Namanya betara balik latihan teh. Urang mah boga na ilmu orai kikituan. Ayo we balik. Yang kendali, Abang ngageroan. yang kendali. Ayo. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Yang kendali aja. Yang geus di mana? Nembe beres latihan, Bah. Dik ninggal Abah, sini bela diri terus lu gimana? Siap, Bah. Hai urang cing heula di saung urang naikeun ilmu. iPad. Di dieu pad. Serapat. Hai di jero. Ayo Meh. pad. Pad aya orang eueuh ilmu ngan itu seharian. Ah, pika seriun. Baiklah. Marane teh di dieu teh geus lila geus 10 tahunan. Kan Abah nitipkeun pusaka nang si Rambing. Karena hatena geus bersih. Maaf pusaka ieu yang dina kahadean. Rambing, tadi ya. Kami iya pusaka nitip yang dina kahadean. Bisi aya jalma nu minta tulungan pakai pusaka ieu. Ye. Siap bah. Apa tah abah ku abi bade di lakonan. Nuhun. Nah, bay urang teu dibere adi si Rambing dibere. Urang mah teu narima. Sing sabar galing, kege aya bagianana. Bohong urang mah teu narima. Jung ka ditu neangan. Kan sebet ayeuna mah tong ngaku deui guru ka Abah. Jung ini ka ditu. Galing. Sup, ilmu arurang euy geus gede jigana. Acan ieu teh can gede ilmu orang teh. Hayang gede kumaha carana sih?
Kumaha? Pokona mah aya jelema dihareupeun edek saha paehan ku arurang. Padaran we. Ini we. Meh tikam. ilmu arurang ningkat. Heeh, siap. Ayo ini eta langsung. Let's go. Ini ai batur kerja we ai urang teh kepake meureun euy nya kana aya pagawean euy di anak sawah. Ibu-ibu garawe ayo urang teh. Boy pigawean teu Bu? Mah pigawean teu mah? Urang ngomong teh deui ngiri teh. Di dia euy bae euy rana manya tuh euy man gawar so yang dahar euy dulu botak bakal lihat sangkar ke begang euy oh pegangan meninggal simet yang dahar euy ayaan euy di dieu lumayan yang dekat nih. Kumaha ieu teh nya? Saeueuh jelema kieu. Urang hayang ningkatkeun ilmu ieu. Hesenya ayeuna mah. Sarieun meureun ku aing orangnya. Kudu dipakehan bener. Sararieun aing. Selanjutnya we. Jadi itu tuh. Aya tuh jelema anjing kolot. Urang padaran ku aing. Ulah. Nah, Kieu nya mun eta petani dipaehan, urang dahar kumaha? Yang urang mah ingat ka kolot euy. Heeh deui nya euy. Kolot urang mun dipaehan ku batur teu ngeunah rasana. Heeh deui. Neangan deui nu lain. Neangan deui we kajian kana nu lokal we hayu warga. Yuk. Cuk. Itu aya ibu cuk. Padaran ku aing kurang. Ulah kan diulah. Ieu. Sate. Indung teh anu ngalahirkeun arurang ka dunia. Mun awewe indung moal aya arurang. Gitu. Jadina kumaha masuk gitu. Bapak-bapak ulah, ibu-ibu ulah. Mana yang naikkeun ilmu lin? Kieu we maehana anu ngahalangan ka arurang paehan eta. Bosaha paehan anu ngahalangan ka arurang nu ngalarang. Siapa yuk atuh? Paradunna. Tuh si botak itu mangsa. Asia goblok. Aing ge botak. Lain kamana itu tuh? Siapa itu? Sia karena naonan aing keur teu boga lihat tes lah. Pan, ke dieu. Kabar gembira ya. Tingalikeun tuh. Modara ilmu aing naik bos. Orang nyuhan heula we Pak dena mah lah. Ayo. Ieu geuning ngablan.
Hiji. Mangga euy. Buka emus yang kabur ah. Ampun bah, ampun bah, ampun bah. Hahaha. Naraon maneh. Ampun bah. Abdi badai naikkeun ilmu ngan taya we ilmuna. Hahaha. Mun maneh hayang ilmu maneh kudu jadi pengikut orang. Siapa? Syarat naon bah? Syarat namangan hiji. Pangneangankeun awewe anu teu boga budak. Anu boga salaki. Siapa? Sabraha siki bah? Kurang karek menang 88 awewe. Kurang 2 deui. Siap. Ini siapa? Parentah abah kurang dilaksanakan.
tahunan kan abah nitipkeun pusaka yang si Rambing. Nah abah orang tuh dibere, adi si Rambing dibere. Urang mah teu narima. Sing sabar galing, ge aya bagianana. Bohong urang mah teu narima. Jung ka ditu neangan. Kan tempat ayeuna mah tong ngaku deui guru ka abah. Jung ini ka ditu. Galing. Hayo, hayo. Hayo. Naon mana maksudnya? Maneh naon? Ngilu urusan urang wae. Itu warga ulah rek kumaha? Urang dititah ku si Mah kita nyulik. Naon maneh ikut campur kana urusan urang? Maneh ayeuna kudu jadi tumbal urang. Heuh. Oh, maju. Sampai mana heula ke urang terakhir. Sok ka dieu si anjing. Hayang modar ku aing jurus prakas-prakas. Maju sok. Ayo, kabur deh, ayo pas. Bah. Sim abdi dihadang tadi badai nyanak pikang. Kuno sami gaduh ilmu si gambah. Ayo jeung abah teang. Tadi bulan aing. Siap, bah. Cek, kunaon mending ngalamun kitu? Aya nu dipikiran, pikiran naon. Cek Edo, iya kamari jadi pikiran teh. Untungnya orang teh salamat gitu, aya nu nulungan. Ku pemuda teh gimana wae geuning orang teh disalamateun mah dengan Untuk ditulungan mah budang biung kumahanya kamarinya. heeh. Eta kaburu indit budakna teuing orang mana eta teh nya pemuda eta jeung kasep budak teh jeung bisa nulungan ka kolot kieu. Heueuh ceun yang ke lamun misalna panggih mah urang teh urang nganuhunkeun pisan Kamari benernya teu ka eta. kaburu ieu kaburu minta hampuraan nganuhunkeun budak teh orang mana nya eta. Atuh sugan ke panggih benernya di mana we ayeuna mah asa hareudang ge urang mandi yuk ah. Hayu atuh. Kuatkeun hareudang. Tapi kumahan teu mau baju keun bae cucuperakan wae di ditu. keun bae urang ngojay we. Heeh, hayu Sugan atuh. panggih atuh ke di jalan jeung budak nya. anu kamarinya. Saya mau mandi urang. Oh, aing. Yuk.
teh karunya beunang kudu jarahat. Kumaha nasibna. Paning jarahat kitu jelema na teh nu tiluan. Bah ka dieu iya ya santapan. Ade mending geus newak awewe. Ha, siapa? Parentah Abah geus terlaksanakan hiji. Tinggal hiji deui. Haha. Pikir amannya ayeuna mah. Mending kabur we buru-buru bisi katewak aing mah balik we jumpa. Mane geus ngalaksanakeun hiji. Laksanakeun hiji deui. Iraha bah aing dibere ilmuna. Mun hiji deui ku mane dilaksanakeun ku urang dibere ilmuna. Siap, Bah. Tinggal hiji deui ilmu aing ningkat. Alah aing mah coba ieu lereh panen. Kita teh itu itu ada nu gaweana nu ngalaanana oge keburu pae. Cucuk. Sasaran buat ilmu urang naik deui. Ayo, salah we. Benang. Ya, ini mah. Tolong. Ayo. Tali eueuh. Aya. Talian. Tolong. Bah, iya aya mangsa bah. Bah, iya aya mangsa bah. Hahaha. Syarat urang geus terpenuhi anu kaduana. Mana ilmuna ayeuna, Bah? Oke lah, urang bunuh laku urang. Cepat, lawan. Siap, Pak. Maneh ulang ngaganggu urusan Mbah urang. Bahwa majikan urang. Jadi urang kudu bisa ngabela kebenaran. Hahaha, maneh geus kolot. Pawanian ngabela kebenaran. Maneh lain tandingan urang. Kumaha pan? Gitu doang. Kekuatannya. Hahaha, ini keneh maneh. Hahaha, pemajikan mana yang ngepae ke urang? Weh, mana? Hahaha, pemajikan mana yang ngepae ke urang menaik naon ka dieu? Mane geus ngabunuh pamajikan urang. Ku urang mane dibunuh ayeuna jeung urang rang tani. Dok, diadu jeung aing. Berah.
Astagfirullah. Wah. Wah. Wah, kunaon, Bah? Bah. Bah. Istighfar, Bah. Abah nu sewe salametkeun kampung ieu demi kebenaran. Siapa? Abah amanat teh Abah segitu. Siapa? Abah. Abah siang geus modar. Kemana sih ya? Ek naon sia kadede anjing ah. Guru siang geus paeh ku aing anjing. Urang teh nyaho. Urang teh ngeunah ku maneh najan baheula maneh ulin jeung aing ayeuna jadi musuh. Aing ana sapaling. Sia wawanianan ngomong kitu ka aing. Guru sia ge paeh ku aing. Ek naon sia kadu ka aing. Oh, kayana jeung urang tarung sakedana di dieu. Aing teh ngeunah ku aing modal sia. Aing sudah ponakan deui. Buktikan ku sia anjing. Anjing cai leumpang kalau gitu nya di video. Serem kieu biasa. Tah gitu. 1 2 tilu. Tilu anu mejana tilu. Yuk. Anjing. Tilu. Nah, abah. Tilu. Nabay urang teu isi kasep. Sabrel kak. Sing sabar galing, kege aya bagianana. Bohong urang mah teu narima. Cup itu aya ibu-ibu cup. Podaran ku aing gitu. Ulah. Itu kayak lama-lama. Tuh bisa kabur ali kuatir. Orang gimana lah wepan. Yuk, panas dia gini. Bisa nying api goblok kenyang video. Yuk caing teh. 2 3. Ah, sanying aja ya euy. Buktikan anjing.
Dua, yuk. Yuk. Abah sia geus mod. Kai, wadah seremnya. Beseri atau sok sing serem ji. Dua yuk. Ya bahasa anak kirim hodar mana? Sini. Coba lawanan. Ya, Dua yuk. haha. Sini. Ji, dua yuk. Haha. Jadi kali. Dua yuk. Sok dari pelawan. Maneh karek alasan. Bekan di beuh. Sok. Maneh karek ngalaksanakeun. Yuk. Maneh karek ngalaksanakeun hiji. Laksanakeun hiji deui. Tong ka urang melong nah. Ah,